Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu. Salam Pancasila. Para kanca pamirsa sadayana aturan patepang deui. Saya aya dina saluran sederhana ieu. Pangna radalila kula teu ngaton. Nyata sabab kesibukan nya kipayah rumah saja maletik. Koas kula mah ayeuna ngarasa loba pangabutuh berijeng kaayaan ekonomi sakieu samporetna. Harga marahal, loba eueuh bancana di mana-mana, sekolah budak marahal. Olehna teh eta tetempan teh arang langka nu ngahargaan tayangan kula. Jarang-jarang anu mere jempol minangka tambahan sumanget. Nyatana naon eta mah kumaha pamandagan masing-masing. Satacana nuhun kabaraya anu tos ngedukung ku cara mere jempol. Mugi aya keberkahan, amin. Masih dina wewengku jejar Sasaka Domas, ayeuna urang dongengkeun lalakon Syekh Guru Pulau Bata Karawang atawa Wali Karawang atanapi Mbah Syekh Guru. Saya aya wae moal tiasa lengkep. Lain kula nyaho atau ngaguruan, ieu mah kumpulan dongeng wae ti para sesepuh lembur. Mugia bahan katampi. Prung ah. Kacaturkeun zaman bareto dina kira-kira hitungan 17 atau abad 18 Masehi. Aya hiji nonoman ulama nu pinuh ku ilmu, jembar pangabisa, leber panalar, turunan negara Campa cenah. Menang pancen sangkan nganjerek di Tatar Sunda daerah Karawang. Ari aran Karawang ti jaman baheula geus aya. Samemeh galuh ngadeg, salakan negara ngadeg, Singosari ngadeg. Aran tanah Karawang mah geus aya, malah samemeh aya Pandawa 5. Aran Karawang geus aya. Ieu aran wilayah sanes nami karajaan. Beda sareng Cirebon. Ngadeg aran dina zaman Sri Baduga Maharaja nyaeta ku turunanna. Nyaeta Syekh Syarif, Mbah Cakrabuana. Ari samemehna mah aranna lain Cirebon. Aya nu nyebut Tanjung Pura, aya nu nyebut Indrakila, Sidangkasih atanapi nu sanesna tabe pun paralun. Lumungsur di Laut Kaler Karawang. Niti basisir unggah kaleuweung basisir ngangge anggowan ulama Cempa atawa rada-rada mirip Cina. Rambut diuntun dikepang ilaharna pamuda Cina gaduh rambutna paranjang. Unggah kalembur anjog jeung aki-aki duka ti mana datangna. Jol nyepang rambutna. Ieu ulama muda teh. Gerel kepang panjangna dicopot. Duka digunting, duka dipeso. Rambutna murag ka taneuh. Daerah ieu dugi ka kiwari disebut lembur camara. Lain camara araning tatangkalan, tapi camara artina potongan rambut anu panjang tur dirapihkeun. Les aki-aki teh leungit. Artina ieu teh di tanah Jawa loba jelema sakti najan Syekh Guru mahi kitab syariat hakikat. Kagagahan katimuran masih aya keneh we jalma anu bisa motong rambutna. Tadinya Syekh Guru anom ngarobih raksukanana teu nyadikeun teuing dandanan Cempa atawa Cina. Robah rasukan langkung sederhana, teu ngangge sorban, cukup kopiah atanapi udang bodas wungkul nu sadarhana. Duwi ka hiji tegalan sabab marasa panas, anjeunna ngudar payung liren heula di handapeun tangkal kai rada lami oge. Teu sadar rangken umbai payungna aya nu murag. Daerah ieu mungkinna jadi daerah karamat disebutna Tegal Bulu Payung. Ayeuna di daerah Payung Sari, Kecamatan Pedes. Lunta terus jog anjog ka daerah Karawang. Anjeunna ngadamel bumi di wilayah Cakat Citarum. Harita wilayah Citarum Karawang mangrupi pasar lokal semi internasional. Kapal-kapal kargo para saudagar tiasa lebet di ujung Karawang turkeun ka Girang Citarum
Utamana hasil di dieu nyaeta pare sabab geuluh pakuan ngadamel area pasawahan utama di Karawang. Sedangkan di daerah gunung ngadamel perkebunan lada, humas sareng kapas oge liana. Di daerah ieu mangrupi pamentasan atanapi kumpulna para pedagang kayu, awi tigirang, ti Leuweung Kuta atanapi Karanggan. Gabah ti Karawang oge lintas jalur darat ka Pakuan. Ciri wancina aya batu tulis di daerah Kobak Biru sareng di pegunungan Karangan Girang. Ngan batu tulis di Girangan Karawang, mun di telah gunung batu tulis rada nyiluman teu kabeh jalma bisa ningali. Ari batu tulis di Bogor mah kawilang anyar tabe pun. Jalur daratna nyaeta jalur ka Cirebon, jalur ka Sunda Kalapa. Nu ngidul jalur ka Bogor jeung Cianjur. Ibarat nama Karawang ieu parapatan atawa Stanplas. Tina jalur darat oge jalur cai. Kagirangkeun Citarum ramena diudug-udug ku tatandingan. Prabu Niskala Wastu Kencana sering ngontrol ka wilayah Karawang atau wilayah Kaler. Umumna sabab loba bandar atanapi pelabuhan sareng pasar internasional di wilayah ieu misalnya Sunda Kelapa, Condet, Karawang sareng Sinakasih oge Banten. Ucan jelas nyaeta jalur perdagangan kawetan. Nyaeta kargo-kargo kapal cai liwatna di Citarum Wetan. Duka di zaman ieu masih aya atawa henteu. Numutkeun riwayat di Cirebon dina awal Masehi nyaeta abad 4 atawa 5 saat acana Masehi. Jalur kargo tengah Jawa jalana nyaeta kali Berantas di Bendung sawareh dibahikeun ngulon. Kali Citarum di Bendung dibahikeun ka Wetan. Tepungna di Gunung Jati Cirebon wilayah Alas Konda. Di dieu Tarum Wetan jeung Berantas kulon memuara ka Laut Kaler. Jadi perdagangan regional tanah Sunda ka Jawa Tengah, ka Jawa Tengah, ka Jawa Timur lancar. Teu kudu make padati. Lan akibatna oge serangan oge lancar. Pernah Raja Belambangan Menak Jingga nyerang ka Kerajaan Bandung Karawang. Rajana Prabu Purbakala. Harita pasukan Belambangan bisa asor. Bisa wae akibat peperangan ieu jalur Tarum Timur ditutup supaya serangan ti Jawa teu gampang teuing. Kacaturkeun Syekh Kuro nganjrak di Karawang nu katari ku ajaran sareng akhlak oge karamat Syekh Kuro lebet kana agama Islam. Agama Hindu memang seueur diagem ku para menak harita oge agama Buddha. Mung rakyat seseueurna ngagem agama Sunda Buhun. Taya kasta anu nonjol ukur tingkatan sosial wungkul. Jadi seueur rakyat ngiring Islam. Sabada aya nu motong ka rambutna teh ya Syekh Kuro janten sadar kudah langkung hargaan adat di dieu. Janten teu keras-keras teuing, teu fanatik teuing. Seger tengah bae nu penting bisa salat bisa ngaji. Tata cara bohon teu dilarang, henteu itu haram ieu haram, itu musyrik ieu musyrik. Beja pabeja-beja dugi ka payunan raja nimbang kana seueurna somahan nu ngagem Islam antukna raja ngaluarkeun keputusan. Sangkan Syekh Kuro miang ti Karawang mulang deui ka Campa. Cag heula hanca.